Aing mah aya cai leutik kudu diguguntur ka dieuna euy. Aduh. Kajeun di teang cai teh leutik jeung leutik we ieu teh. Moal matak pimahieun. Ini. Aing mah. Coba solokan lagi bubut deh itu. Kiraha lancar cai ka dieu. Batur mah geus buru beer geus rek ngalapare. Euy, ngobrol wae sorangan. wah, aing teh. Tas neang cai ti girang. Wah, aing mun teu kaciri beungeut teh hieum ku. Kudu. Tas neang cai ti girang, cum. Heeh. Pan ieu urang hayang diparean deui teh ieu, ek dibabat. Heeh. Caina eueuh tas di Ya, teang. Kang, itu udah saluran anak itu mah dicamuk-muk. Kapan heueuh tuh? Di dituna mah gede ieu teh minangkana mah. Ya, bersihan saluran-saluran anak. Pan ye geuna teh di dituna geus dibersihan ka dieuna. Cai teh kakara nepi ka dinya, tah. Angger di dituna parebut di pamegatan. Parebut mantak ka dieu, di dituna gede datang ka dieu. Ya, ai sok parebut wae di dinya mah akang nyieun jalur. Heg ieu sing alus. Di pan heueuh ya ge arek nyeun jalur urang. Ngan sok tara nepi wae cai ka dieu. Tara nepi parebut di jalan. Sok aya nya ase di imah ai sapopoe atau peuting. Iya, urang mana yang teh peuting. Kitu da ibu urang mah komo beurang pan ya ina yang beurang kapan teu kajangan mah Ya, mending keneh peuting ami nyase. Ulah ting diteang ka ditu ti imah mawa jalikeun. Aya ieu ka Campalung ka ditu mawa jalikeun aya 5 aya 6. Erek jeung Ceetet jeung awewe hade. Maksudnya Heeh, make jalikeun. oh jadi urang ulah neang digigiring ka dieu. Ulah Jadi urang mau jadikan mau jalikeun 10 mah tengah peuting. Panatreukkeun. Kuat datang ka dieu bahekeun di sawah. Wah, tuh nu kitu mah meureunana nahaeunan. Ieu kapan ami lancar maksud teh? Wah, kosi dititah kitu mah sing ku urang ogenan urang maksud teh hayang mayang cai lain teh ngajalikeun. Kabejaan nu leuwih enteng ami teh umprat amprot. Lah, moal urang mah teu hayang. Saran kitu meni mumpang mode aja mah teh. Geus mana gejung balik kan, mamatahan teu baleng pisan tuas lain ka kolot. Heuh. Gak mah